cetan ngajajah anjing. Kela tuh kalau kurang ngelai mana? Ai teu kuat bleng nyeri suku. Ai mana anjing sih ulah gitu goblok sih. Kumaha tuh sok? Kumpulan ditonyok kudu belo anjing, ujang tonyok ya. Iya. Tahu bleng anjing saya Jika sumbu kompor anjing. Sumbu kurang. Sumbu kompor anu Haji Ahmad. Sudah jauh lah gitu. Kumaha? Duruk besok. Iya gitu. Duruk mana bensinnya beng? Yo bensinnya. Cing. Anjing. Sino goblok. Mau jalan. Hah? Cing gaya na ada sih. Baca tadi antuk situ mau gila. Mantau. Goblok geus tinggi mantau. Loba juri sia. Tuh tuh sieun, jurik mana lu kewak aing? Kamari. Oh, kita nggak benar break dari lagi sih. Mengganti gaspang ya. Gua nggak jika bang barong. Padon ada apa bu? Mantau, batu aing mantau. Ali jabeng di jalan aja. Bengnya kamari ya ibu beli. Pasti belokan di dinya anu di anak. Di anak tuh. Konon. Tuh aing mah tuh sieun setik oge lain ngaran abeng sieunan mah. Balik aing mah. So jantan. Tuh aing mah tuh sieun. Emang gitu wanian. Nggak pencetan nih. Yang ya minyak kalapa teh sisut gitu. Iya mah buatan dari Jawa atuh breng. Jawa mana aja? Jawa non. Wani diriungkeun. Itu masih obleng teh. Tapi dari masih obleng mah aya setik karang euy. Di mana nya masih obleng? Ah urang teh angan ka hareup. Penasaran aing mah. Awas lah abisin awas lah. Ke. Ayo naon abisin Iya bade naroskeun ari bumina obleng paling mana? Anjing si obleng kasus dewa aing mah anjing rieur. Oh terang Ang jajabkeun atuh di mana bumi obleng teh? Ayo tapi ka abi we jajabkeun sieun. Ah moal enak Ayo, naon ayo atuh. Pak dianteur. Ah jajab ah. Penasaran budak teh nya. Asahana obleng wargina apa rerencanganana? Abi mah teu rencangan teu wargi abi mah wow oge wow munding abi mah teu kitu teu rencangan abi teu wargina abi mah. Ieu bumina obleng mah. Oh iya bumina teh. An obleng mah tara di pipir. Di mana ari pipir teh di Itu Kang pipir teh. Bade dijajab ka pipir atau bade? Ayolah jajab ka Ayo. pipir lah. Ieu pipir-pipir teh. Iya pipir-pipir teh iya masih obleng teh. Tapi ama tos di dieu nya ulah kumaha kalebet. Nah, Abi bade kalebet teh lah. oh Di nya dieu jiga we. tuh lah. Dagoan urang mah di dieu. Bleng. Sianan balik deui. Aing balik Kira-kira kawani geus ulah balik teuing. Modok ini jeung urang. Kopi Kopi aya. Daya. Ai maneh sok balik wani abek teh balik teh. Aing mah sieun. Aya nu neangan maneh. Lah, bohong. Jangan Jangan tidak percaya obleng mah teman baik ya. Ayo jangan. Siapa bos? Ayang wah. Aing sieun anu hariwangna. Obleng mah tara bangun. Tara, mau Si sasaha mengada-ngada. Sudah neangan di luar sih. Itu di luar. Aing maneh. naon. Itu nu neangan. Ih, keren siapa itu mah. Sieun bleng lo balsa. Anu nyalakeun aing tong mau aing lamun ieu. Ulah diasupkeun emang nih. Sia. Penting kieu jam 12 teh. Curi teh keur bentayangan sia teh. Nya, yang mau jelema wae. Itu nu Sah, itu teh si emang. si Mang sia. Sukuna napak. Napak si sina sina kaum capit. Dijapit. Heeh. Ah, eta mah lain jelema. Aing wajib ka dieu. Bencong anjing emang. Belah mana dunungan yang masih obleng deh. Ya sorak gerem kos harimau. Kan bodyguard dunungan. Tuh. Ayo tuh dunungan orang susul. Maksud gorengan ke goblok. Aku mah Gampang eta mah geus cair tanah anu di ditu geus kajual, anu di kalem geus kajual, nu ti kitu geus kajual. Alhamdulillah. Enak mah jangan. Kalem
Aya lah jatah jang didinya mah. Aya teh duit nang saya. Aya duit nama tanah ATM. ATM Wah, ieu. dibawa ATM nah, da bisa terpercaya didinya. Jalan-jalan isuk yuk ATM. Cair, BNA ieu mah ngaranna ge. BNA. Itu obleng teh dulu abi babaturan rencangan wargi. Wah, bohong. Ari tadi ditanya saha obleng teh teu nyaho. Sama Ari seperti giliran pencairan hayang kebagian didinya mah. Ah, ya Allah, ya lebih mana ngomong kurang teu bleng aing mah teu aing mah si ayeuna tah goreng ka urang. Balik. Cik aing balik. Banyak anjeun. Ah ulah kitu aduh. Balik. Aing balik anjing. Balik. Balik anjing. Balik abeng lieur Oh, balik tah bisa yang teramanya. Iya teta bisa disebut kasar nama bos Abi. Apa sorangan meureun tadi Abi ka jorong sedeket itu menang dipencetan Aden mau tompok kade puluh sajuta wae mah eta. Sia mah. Naon aya percairan pulus tadi mah ciduh teh dikadieukeun. Allah ngabobohong eta mah. Maneh wani sirah maneh sing babli ter anu leutik. Buntu anjing. Toliong ieu maneh full Aslina ieu mah teman bager pisan. eta biwil atau dompet toko emas aja. Benernya ari hirup geus jaya mah nya. Jelema teh ngalaku dulu. Henteu kade tong salah emang bener itu si pencetan tadi teh. Balik dipencetan teh balik ari apal aing menang duit ratusan juta si oteng-oteng bari ngabalas geuran. Mantau. Kening ke dewe akenya. Nomor istri tak aing kirim goceng. Aing balik. Bohong kok aing diduruk. Moal anjing. Moal naon? Moal bohong. Balik ka ditu. Awas ku aing nang pencetan malah Buku aing mah jiga robot kitu teh sopan lampu-lampa teh sia teh leutik keneh geus bentongor komunis aki-aki. Jadi kumaha teh teh cair. Cair ari duit mah ieu dina ATM geus aya 200 juta lebih mah ieu teh. Mantap alhamdulillah. Geus tinggal cair. Bener urang ena mah jadi kaya motor duit loba itu mah tinggal Tapi kelah heula. kela geus masalah duit mah geus antep Tah, mana-mana kelah. geus kere gedeng deui urang cokot duit eta Cicing heula ulah ka ngomong. Aing teh teu nyaho ieu. teh nyaho-naon kalem masalah oteng mah pasti dibere nyaho Aing teh teu nyaho poho deui ieu teh nomor pina. Aing teh digugubuk eta tadi ku aing teh ieu teh. mantap tuh Heula tuh karege panggih. mantap Heula aing mah. cek aing mantap sia Oh aing mah rek mantap. goblok ka kareknya. tuh cek aing mantap kali itu jiga liur mantap aing mantap terbalik deui ke di mantap cek aing naon sia kalau datang muntah mantap naon dirasa sia Kang manawi teh saha Kang cari Kang Kalah dunungan, kalah kurang beres. Kalah dunungan. nah ini Kang anak soang di sana ka dieu Aman dunungan. lain anak soang naon atuh anak tongki Gitu, Bleng. Aing ka dia teh lain keureuy sia teh. saha nu ngajakeun aing mah teh gemrot sia teh mah naon dirasa ya bodyguard astagfirullahaladzim bodyguard eta jika cacing cau bodyguard teh Oh, bodyguard aing teh. astagfirullahaladzim Ajak ku aing ajak ka dia lagi hutang. hutang naon aing teh boga hutang ke pancong Gorengan anjing. Gorengan pegawai pabrik tapi ka ayeuna anjing ngabaeudang tak ka aing. anu ngabaeudan ka di dinya lain ka urang naon urusan sama saya Apal gorengan dihakan ku sia? oh iya siapa beng eta mah Kitu besok nyerahkeun batur ari geus beak geura. teu urang mah soalnya kan dimanapun anda berada sosok obleng maka dobleng tidak akan jahil dan menyolong guys Mah dunungan. gitu wae nanyakeun atuh Galai pae. Galai itu. Aing dunungan. anjing toh bodyguard kebuk cedok naon anjing aing kelaanan kudu sieun ku cacing cau aing mantap aing apa kelemahan maneh naon Naon keman aing? tah mantap ya hak mantap Wah, edan bodyguard teh. Kurang ku martabak sieun anjing. Ai titeu dari sok hoak we di imah. Gali.
Bilang lo bere martabak ngampret goblok juga bodyguard teh. Aku ai martabak di kieu tah. Kok lamunnya habis. Kok dahar we tah beakeun kok. Ye can nasepkeun. Tadi tepira kapelulukan tai ucing. We saya paling maot ieu nang ilahi we. Ada banyak teh. Serius? Apa kok kan badangna? Heeh, so. Aduh, nya kerasa curang ge. Nah mules kieu. Eta teh efek samping ti eta Anjing. Racun sama anjing. Kan lagi hutang lah goblok ah. Nah, racun modal. Mana cek aing si bejani teh aya racunan. Bae teh kagok nyawa di modal podor aing mah di kaming ka tujuna anjing. Mari lahi we Wisnu mahot.